aya cikur segede kieu. Wah, moal teu ka akang ieu mah. Itu nu tukang laja muni sagede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Ambak ka batur bisa. Ya beulah ieu manehna ka batur bae. Kamana Gusti bieu jelema teh? Eta hareupeun bunyu. Teu kacirieun urang. Goblok. Muni naker kitu goreng patut teh sia. Coba. Lain berukan manehna kasep. Perasaan aing teh Pak Goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtungna teh kulang. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan. Cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh. Geus keun bae atuh. Jeung saha maneh ini? Seueur kulan. Syukur bagjak kumbayangan. Mana dudungan maneh? Gad, kaula. Ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nih. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi jauh aja. Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ieu. Nah, jijikeun agama wae atuh sia teh. Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus naheur cai. Terus kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Ci kopi, aduh panggih euy. Nah, pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. IQ-na jeung Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Ai pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Anjing tika pagi euy. Nya tauhidna jero jelema. Lain teh. Kumaha eta teuing? Teuing bajakeun teh tauhid cenah. Jero tina komik nyokorna. Cing Aisyah. Aya benak sagede pepentul hulu korek api. Siki korek api pepentulna geuning heuh coklat. Heeh, tah ieu mah bodas. Terus tapi majuna ngablesat. Di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam. Tarik anjir. Setum.
Letik sagede pepentu korek api beleguk bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah satu mah gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede kene. Nyiru. Ngagedean deui atuh sia teh. Oh leutik ieu mah, leutik. Bus. Sia mah. Sukro. Gede kene. Wah, jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah. Aduh. Alah, geus. Kaget ku mirakan ningali kang sampun prapta sebut lah dawala abdi Bapak maneh di mana disumputkeun ku abdi ditu da sok-soakan jama ulah gampang stres parantos sepuh punten sami sareng Pak Haji Sidik Nyuk sumuh nya benten eta sepuh uang bagus asa teh dawala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da akal mah jelek piraku ari kakang mah tuh sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge hayang aing teh kitu bener euy bener jujur eta jawabannya saking gowa pagawean saking Astina arep nang endi saiki kaula teh reka Mandura milu sayembara bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun saya Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal dah eta anu tukang ngaresahkeun make dalih agama agama teh dipake kedok bener Kang ieu teh nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh bener heeh nurunkeun wibawa agama urang teh kieu pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang mosok karikeun awak teh ngagos aing pajar kitu linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi seri teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mah nempo sia teh oh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah kitu kan nu ngewa mah kitu nya Tiga nu berwibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we bener pas pinuh ku komanda we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit sia ngancam nepi ka teh sieun gitu suka reka dia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain meni asa pang benerna geuning ada buta barunya ada buta ngaranna ge
buta hati buta pikir dan jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa dah ya sampean ngayakin ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat menit juga ambaknya ngomongnya teh dunungan aing ya wah si mana kan bareta we aya dititah tunggu paren jeung aing kumaha kan Yuh, hayam. Hayam teh lain lumpat ka ngising. Kalau mawa karung. Kalau kajua pare hayam. Adab ke hayam. Dek ngalawan sampean ngakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ningapakulanang koe lanang. Aji mula ditegak ka dijaya suram rata jaya merata modar sampean ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh sawios Gusti ku abdi aya tuh baturna teh waku sia aya hei kadieu sia musyrik kafir kasawa ka akang berarti sitara salat goblok aing mah di BPAK kawas nyaksian hirup aing urukan nyaksian sama poe ayo aling pot doa nak bejakeun ka bapa maneh nganga wilujeng sawios atuh ku abdi urang apan loba kada cing ati-ati sing waspada we jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap sing rancing naon sia nanya we ka aing kunyuk ka abdi keun we lah dagor ku abdi nyingkah goblok permios atuh los goblok ngabongohan ka aing berarti jiga rek nengeun sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh dek naon sia naon dek neungeul kapangi aing mah ada leret sebentar bangsat maledog aing budak baledogna mah da sia teh mah pas cacak tara ditinggali ada teu keuna kunyuk dari maledog sia aing mah beurit tara eleset maju pandu sobat-sobat Lapasang temen dina menang.